dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ulah nyarita-nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang teh aya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun wajib, ngalaksanakeun sunah kiaina moal khusu ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cek kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang bante. Emang kiai Golkar mah kitu. Antak lo bapak nyakit ge di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Boga hutang tah di kiaina dibere mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana tuh kos kada itu masyaallah. Assalamualaikum. Barang kayan keneh jeung ayat anu kamari Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Karena dahar inum pakaian benda nu bagus, nu halal, nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi. Hukum lain nu sia cek Allah nu aing, sia mah nyampaikeun hungkul. Nu cek aing haram-haramkeun, nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhak disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja. Ngadahar subhat haram kejatuh nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah lain kelas sahabat leutik-leutik kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, 5 Abu Dzar Al-Ghifari jeung nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah hayang deukeut ka Gusti Allah ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar ngaharamkeun sare ngaharamkeun kawin bae aing mah moal dahar pokona deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal aing mah moal make baju nu bagus ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal aing moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing ada ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hehet aing mah tipe ting teh ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang masa kaca berkna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wani-wani diharamkeun. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sungut beuseuh ngabogaan hak. Ceuli ngabogaan hak. Mata ngabogaan hak. Leungeun ngabogaan hak. Suku ngabogaan hak nu ngagantung. Atuh ngabogaan hak kan ngabogaan. Coba. Jadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur dahar wae dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar.
ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Es bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam. Karena dibere asalan mun kada kalohor mah rarengkot dieu mah. Eta ngaji teh sebab naon? Hak nangis lain deui. Hak nangis lain deui. Tuh, ulah rek Gusti Allah. Ulah urul ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ridhoan. Hayang ngajahokeun ridho teh kudu make ijab qabul. Tarima meuli, tarima ngajual. Eueuh kieu. Ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri. Jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya tolong. Aing mah cak ieu cak egel teh cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tolong. Silakeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Seperti tong ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasana kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya ada mun jualan naik jangan sorangan. Lurak lirikeun. Tah ieu. Kuari. Dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu ya? Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Nama lain kudanan barangnya ngobrol dasina mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta pakai. Waduh, ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini Pak? Begini pakai saya ini waduh kelibat utang. Nah, iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak setandaran aja sepeda nage. Gubrak bae darepeun imam. Wah, ieu budak ti mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, geng salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Boga duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot nyarita sodako geus. Jadi embung ieu dibere kudu boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus tah salatna tah. Tah kitu tah. Antak cek kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang bante. Emang kiai Golkar mah kitu. Untuk lo bapak nyakit ke di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk
jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos sekarang itu Masya Allah. Harare sih jasa yang halal deh. Tah, ulah sembarangan ye. Batasan mencara tadi tema ye batasan haram teh kasaha. Nusugih teh sakumaha derajatna nusugi ukuranna sabaraju di Indonesia ya sabaraha nusugi kayak sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nusugi, sabaraha nu susah, sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nusugi haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngadukung aing ke pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR na lah. Sudah be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Cek ulah jadi Indonesia masing serikeun nyeun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah, misi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba ngomong ngarokok, kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Aisyah. Ayo sia. Ye, kiai mah udang penting ngarokok. Kunaon mendek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya limata. Tunduh keneh bae geus kopian ge. Pakai isana ieu mah teologi itu pan. Ipan gede ieu mata ngeuti kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi, rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan kapolsek. Tibatan kapolres, tibatan polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana ya hudang we lampu bae man ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareuman. Hebatnya tetap mah. Hebatnya sejol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak tangkap. Tilang. Waduh, iya sih emak apa Kapolda sih nu salah ya. Terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang teh ngajawab lah kan ka budak. Budak teh kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu ya.
budak teh mun edan beurnya. Ada orang mobil urang dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan ieun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan-keputusan DPR bae diseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda sia. Pecat sia ku aing. Aing teu jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Mesti Allah kunon garari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Taya kulantaran nu ngomongna jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjen iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah yen kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun. Walaya ya. Tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama lan nabiya ba'di cak Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Bilaghiyan kain fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasdiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia lah Allah balah Allah. Urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetep pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman.
ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kedua walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu tak sumpah teh nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah nah sabaraha sumpah asana tilunya opatnya aing tadi kerada ngalamun kan bisa gitu ada dengan aing manja tilu tapi nyawa coba tanyakan tah tetangga lah tenang kaji ngaji di mana anda pentakal Ambon aing ngaji oh deket tukang sate teh kan didinya ngajina aing mendek belajar nyeun sate oh jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate lain dek neangan ilmu agama bolon budak nah itu sumpah teh aya sumpah lagun aya sumpah munakid aya sumpah gomu tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ya ayat na iya mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat mah saukur sakieu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut tepat kali jeung hukum wah urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu mah qad warada an Aisyah anha qalat annahu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema lu kasih matak di Arab mah kos kitu di Arab mah urang nawas wan ada apa Rahmah ini berapa ini tuan tasbih ini berapa 10 rial oh 10 rial ya 2 rial ruh Allah urang ada ruh Allah ya nama meruh bae teh ini sia demi Allah atuh teh urang mah nita indit teh ulah maka Allah jadi apa kita Rahmah ruh Allah waktu tu Siti Rohmah seserian we teh nya oh ini namanya sugan teh naon padahal mah edet sia demi Allah eta urang Arab mah ta urang Arab ruh bae wallah la wallah bala wallah eta teh urang Arab mah babarieun biasa tah ngomong kos kitu teh urang ngomong kanyana nyana la wallah tidak demi Allah maka wallah bala ya wallah eta teh urang Arab mah latah sumpah teh ruh wallah alas wallah la wallah bala wallah masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang aya kan sakanya ngomong entah mah demi bae entah mah sakanya ngomong mah demi bae demi demikian aya bae da eta kaleupasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong
yaminu naon sampai tadi teh aki-aki batu ulah sok nginget-nginget nukos gitu mendingan nginget-nginget rangda nu di imam lagi sekolah juga rangda nu daek sekolah maki sugan anakan deui jang perang cakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah ditahan gitu da aya komo teu ditahan moal sieulun ka bibi moal daekeun nyararandu kabeh ge bebejang itu bebejang loba nyawa boga anak 3 bae loba teh kos karar itu geus lah kos kitu ieu ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun nomor kedua yamin akidah iya walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat ia adalah jatuh leteh bimaku sumpah kotumanuku anjing dijadikeun ngajadikeun sumpah bianalatun am kostin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munakidah ieulah nu wajib kafarat ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat ieu teh tah hese jasa jadi dia mah ngan saukur sakitu pan jatuhna kana teu wajib kifarat jatuhna kana wajib kifarat eta lain pagawean urang sa Kangjeng Rasul aya oke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta nah ku ulama lah di ijtihad tinggal urang mah sumpah kabagi 3 eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hesek ya ngaji ya tetik la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji kuari wao patutur-tutur jeung lakin pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami walaki wakhidukum bima aqadtumul aiman geus 2 tah katilu yaminul gomus eueuh di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna manta ka dieu gengke aya kifarat lagi kabagi-bagi aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun kabagi sekean cara urama menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au mana fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum hiji au kiswatuhum 2 au ta khair abi qasim bi auli abdi wa abhimi gua ngonteng ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia mah ka dieu ge emang nyilib ieu mah besi aya nu nagih kri ngan kitu kredit mending ngaji aing mah lah anta teh nyaho aing ge santri mah jahe nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah 3 au yat'amu 'asharati masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair qasim jadi ngabagi kabagi 3 berarti kifarat lagi nya kabagi 3 ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap nah kuari di samping eta engke au teh dipilih hiji awali taksib ngabagi kifarat nomor kedua jatuhna hukum make au awana awali taksir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh engke aya anu diistisna sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus ngaji naon teh si kiainya saya geus kos kitu sebab dek aya nu diistisna ieu nu terakhirna mana
faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Aya deui kiparat puasa. Tapi Pak Ilham, paman lam yajid tak ndek ngaluarkeun itu, berarti ieu teh kudu mukhoyar ke jatohna sebab dek diitisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin, ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting nih. Apa nih? Kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih. Cak di luar naon sih eta? Bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Cenah minggu hareup aing dekat jero. Ulah istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah. Hukum ibalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganan doang. Bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mentak ngaranna ge Jamul Jawami. Mentak asal geus bisa Jamul Jawami we, gas pokona mah. Mun teu bener edan. Ngalantur cenah. Lamun bener geus cenah Jamul Jawami. Mun teu bener ngalantur lu bisa Jamul Jawami mah. Ngalantur. Sebab asa hebat cenah teh. Asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor sama lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sembarangan. Entar diurang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseureun-seureikeun. Ngan antepkeun we lah jana aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun. Meraktekeunana nu teu pas. Iya, aduh, waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, dibanding nyieun kitab pan ieu mah. Entar dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, qala qasama al ulama ila salasati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Amma hiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut. Ta kitab ta nangieun ulama ta kos itu ta. Menang tadi teh tak kabagi heula. Iya hese teh kieu matak belasan tahun dia ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu moal bisa. Ya ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung. Cek-cekna waktu. Kemarin ngaji. Beuh, masyaallah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok teh 12 tahun 15 tahun eta teh puyeng hayang kawin. Lain ese ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye. Ku ese-esena. Tak nomor kehiji. Ye, yaminul lagi. Taya patulah patali hukum. Artinya teu wajib kifarat. Teu kudu ditebus. Ngan tetep aya ai bebendu Allah. Kok latah amat disungut make wallah. Kok latah amat disungut make billah. Nomor kedua, ya, walakin akhirukum bima qatum. Lakin huluk istidrak teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin ge ngaistidrak tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh ieu henteu, mun tadi henteu ieu heueuh kitu teh. Ieu keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam teh nya nama geus biasa kabula kabale. Geus biasa teh nya nama kos kitu mah. Ba wabal kalakin ba'da masubaihi ma kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui hukum teh tah oh jaheunya barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh mantap jelema nu geus bisa alfiyah pokona dijamin aya teh jelema
ngaji alfiah deui, tapi teu bisa-bisa hese jasa cenah aing mah. Kabeneran. Ya, geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiah. Masa kunya ada di bawah bae tah alfiah teh. Ai bisa men teh. Ieu, bebeja ka guruna. Hasil ngaji teh kieu teh ieu. Oh, nyi alfiah nya. Sok diceklan we cenah kukula teh moal poe. Ai ngaji moal bisa supir nyeklan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua yaminul munakidah. Fahiyya lifa'ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh encan. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disumpahan kunyana. Biaya falahu awalajab falahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kifarat ye. Fahadihi yajibu fihal kafarah. Kama fassalah Al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskan ku Al-Qur'an. Ieu. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Tah, akur sejeneng eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayab alahu sumayah nitu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal lincak deui aing ka Cikupa. Eta ira tikuari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang ka gitu Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Tah iya pangaruh sumpah bahaya we takut itu kudu kifarat tak kifarat. Demi Allah aing mah pokona mah moal ngadahar-dahar belut deui. Moal aing mah demi Allah. Kunaon gitu sok gaceng. Sia teh kudu dipatali gedayang aing mah demi Allah. Moal aing. Tah ai prak di subuhan belut. Didahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut didahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu teh. Eta teh kos anti kalahri umi. Bayar kifarat teh. Mane teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti kalahri umi. Nah, eta ge bayar kifarat sarua. Tah omongan-omongan nu kos kitu teh. Sing hade tah eta tah. Dek migawe gitu atawa moal migawe atawa deus migawe. Nah, ieulah lukas kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, iya wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya sih hade kaya kifarat nate. Fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin. Kayak kifarat. Nomor katilu sumpah teh yaminul gamus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Kos kuma yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pakai tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus.
bahaya ieu mah. Kos kumaha teh sumpah yaminul gomus teh sumpah gomus. Kakauli wallahi ma fa'altu gaja. Moal migawe kana anu kaula. Padahal mah wa qad fa'alahu. Teu migawe kuda kanu kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasih lep buhar eta. Koboka cendol asana tsunami eta. Sidangnya nyana ngomong, "Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak. Kecuali tolong. Saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus apa gitu tak. Padahal nyana ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luar pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebut dah yaminul gomus. Nu mentak ngaranan gomus lantaran lianahu yubbasu sahibu dari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama puncak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari malaikat. Cokot seren. Oyang di neraka. Gebruskeun, ulun, golakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleut, ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalut. Balik mau kemana lo, ha? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun di. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat zamannya gitu. Mau kemana lu, ha? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masya Allah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabian sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Cik eta lalaki mal kabair ya Rasulullah, dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik dua ya tilu atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summa maza naon deui ya Rasulullah?
Gola Kangjeng, aku kul walidin. Kabair teh nyarekanan indung bapa nyentak indung bapa. Oh. Gola cek eta Arabi sumamaza ya Rasulullah. Naon deui ya Rasulullah? Gola cek Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabair. Cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus teh nu kos kumaha ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karik jelema anu ngerau harta hiji jelema anu nyopet harta jelema anu maling harta jelema ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong ngerampas harta make sumpah padahal bohong ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah ieu bakalna ieu lolobana adalah amir, sultan. Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan tidak saya. Kabeh tare demi Allah. Wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ieu keur carita pamarentah, keur carita rakyat. Jelema leungit sendal. Leungit sendal ka teteng isukna kapanggi aya jelema make sendal. Ieu sendal saja. Aing moal pati-pati dipake ku aing lamun lain waing. Elah kari-kari. Ulah sok kekituan kerjana teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji bae ulah sok maju. Tata lepal leungit sendal ka aing. Heula-heulanan terus menelelan. Ideule. Iya akur ieu tah. Tah ieu na ge di toel aing teh setik. Wah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Aing meulina tuh di warung anu. Pada duit sia. Ulah bang. Apa menu aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa tetap aing. Aya keneh kwetansina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leungit. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing mah daripada aing ka hakim atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun si aing ngadenge si cilik sia bae. Ieu bener sia bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal aing. Kana ku cilik sia. Atuh geus bawa ku sia hari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gamus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gamus, eta gitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan. Naon? Kaya deh, Diuk. Ih, budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka Kapolsek, Kapolres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun deuk kanu ngora, wah inilah istanaku. Waduh, lamun deuk kanu kolot, inilah polresku. Aing deuk di BS. Deo kak, nu kolot ya. Diu bekos keboconge emang nu nyandung gitu. Nurut bae pan kanu kolot. Ieu teh lupa ieu teh balik ka mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Tah, teu percaya. Si atuh sia teu percaya ka salaki, teu percaya ka saha? Manya bisnis lupa itu balik. Coba ya mam bisnis naon nih? Bisnis naon? Orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwa nyana teh ngandung. Aduh. Bisnis naon, Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa Kak. Kak ulah sok buka bisnis.
Tidak kakak kasih kupa, sisi kupa pan kakulon, si kulon aja kawetan. Tapi sisinya. Hah? Pan cak ngokol, cak salah kiri, pan nyawan, gain siang. Gitu. Ya. Emang saya nyahok. Wah, ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Kepoconge pokoknya. Ngomong kak. Ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carakan baik ku siapa nan salah lagi. Dia kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carakan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kos kalap kok mau bebeja paes siasana. Kitu nu nyandung mah celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Henteu kakak mah. Ulah sok macem-macem. Bali sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah, henteu kakak mah teu kawin. Saya nyalametkeun diri di mata nu kolot. Nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ya. Nggak ada takut gitu tante sih nggak ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante? Heeh. Kenaan sih ya? Betul bebeja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, ya terusan naon dicampur. Pan kula pamajikan anak tak salah. Saya udah bingung. Hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh dikuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kan kakak kawinnya siang jauh dan jauh geus mah kawin tante geus naon heh eta kakarak nu kanyahoan da isuk aing kawin deui ayo sia guys kurang mah ditinggalkeun mah moal aku aing bisa ditinggalkeun mah moal henteu kurang mah balik bae ai balik ona we mah kolot masalah ke aing tangkeun deui eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu. Ke kukula isuk diteangkeun deui. Jadi kos masalah teh bidug emang teu jelema. Kos masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui aminul gomus ya ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang iya 5 kilo pan barang di timbang kula iya kurang iya timbangan kula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener sama surut di jalan di jalan surut datang ke 1/2 kilo heran aing mah dia ente mamang udah demi Allah bae teu ngurangan demi Allah bae mamang geus sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah teu ngurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok teu nimbang jagoan biasa kareta kulo geus sok mikiran mana ieu manehna sake 2 kilo tuh nya wih ieu main ieu na ieu katrok-katrok ai kalau baheula panimbang da teh komun make kos kieu mah teh kurang leuwih tidak lagi orang hanetnya hanet kan tambahan deui ku nya tah supaya hanet kolot baheula mantep berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu ka eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman busita
Itu disita ambu lah buek guys. Eta teu berkah teh kos gitu teh. Teu berkah ngaranna. Mata kayaknya keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna. Deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur teh bapak kolot. Kitu bae teh mah komo ka bawa mah jujur. Nih di kalangan maling sumpah, kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede. Kemudian didagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus ngai bahaya gede. Nah iya nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus iya bakal asal muncul kalau malaikat kerbek panas ya teh lain lalagan ribuan tahun pan ngegolot terus kena nage. Aduh, kemana sih ya? Aduh, jangan naik kadung gede kena kolot ngebohong ada panas. Aing yang ke dunia ding mal ngebohong aing kena kolot aduh. Tak rasakeun kena kolot teh rasakeun. Nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim. Nyanakeun kaje. Emang kaje ka neraka. Udah memang, gara-gara siau. Ada ke? Dadah kaje. Sial sudah. Kan orang kita nyerinya di dunia nyeri, jadi akhirat begitu-gitu. Kuno kolot. Dadah kaje. Ulah mendekat surga Firdaus. Aduh, budak pula datang ke kos gitu, udah mendingan ulah jantung lah. Aican eri do tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Usapa. Ya, dengekeun we. Unaon? Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. 5 teu deuk nyende ge bisa. Ayo. Ieu mah kira-kira. Ieu mah cerita kira-kira. Kunaon? Andai kata ieu mun di dinya di baturan deui jang nu nyangu. Mesti capek teuing. Oh, Pangladen. Heeh. Urang mana tuh? Hadam, babu ai sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu, segala. Maksudnya kieu, lamun atuh sia geus nyana, atuh pan masak, hujan masak nyana geus. Maksudnya kawinnya kah? Kira-kira gitu. Aican menang izin lo nyarekan ngeun moal aing moal. Moal ka isuk aing briefing deh jeung sia. Aduh masyaallah ieu keur cerita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin aya yaminul munakid aya yaminul gumus. Yaminul lagwi teu katrap ku hukum, yaminul munakid katrap ku hukum, yaminul gumus mah geus teu katrap ku hukum deui engke. Henteu tah mah sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tah mah tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun. Nu katrapan ku hukuman nu di dieu walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman. Tinggal urang kuari ngatur kaparatna. Nah lantaran batari jeung hukum ese wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah wa rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.